Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda anu sapertos biasa biasana Industri Vaudoual kalayan genre horor. Anu mana ieu carios teh ngabantun judul Seba. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Kuring terus lempang nangan nu biar katujuh bulan nu keur meujana belenong teuing sabaraha lilana asa teu nepi-nepi ujug-ujug aya di tegalan nu cangkungsi kasaba kembang eros mayak pak keur diriung kupu-kupu jeung bang bara hiji dua cika-cika datang nyamperkeun jika nu hayang nyaho sah kuring nu aya di tengah-tengah maranehna. Teu karasa awak karung puyuk ngeleang andi prek teu wala kaya kareret cika-cika beuki ngalobaan teu hayang nyaho rek naon nyamperkeun kuring. Iya gitu awewe nu dititipkeun ku juragan awang teh. Kapireng aya sora nu nanya ka baturna. Simpe nu kadenge iwa sora angin peuting nu ngahiyuk nyapukeun silalatu nu narapal dina dangdaunan. Ari bauna mah nya tapi ngaing can caya. Cek nu ngawalon bari teu eureun ngurilingan awak. Hayang beunta pikeun negeskeun saha bae nu aya hareupeun. Peleh panon ngadadak teu awas ningali. Luak, liuk, ngalebah. Bongan tegalan betaya dangyangna. Hemeng sarwa aheng. Nu atra kalangkang juragan awang nu keur ceuyah mandi getih. Geraca gernok sok hayang naon kari ngomong moal burung dipangmelikeun cenah asa ngalongok kuring nu keur gering ripuh rupa-rupa kadaharan diasongkeun geus puguh-huing pangaji duit mah teu kaitung reana ku bager-bager teuing najan tehir teu walahir ngan saukur katalian ku ngadunungan. Opat bulan teh harita kuring langlang lingling teu puguh laku teu wawuh kasasaha iwal poekna peuting jeung simpena poe. Nah teu salah mah wakitu
kadangnya deui nu nanya teuing ka saha. Keukeuh kuring mah teu hayang nyaho. Bohongan teu apal aya di mana. Hiuk angin ngahiuk ke dekat cida. Kembang eros maluguran ngarapung teuing ka mana muragna. Kupu jeung bang-barang ngaleungit ngahiang nah haseup nu teu apal ti mana datangna. Keclik sorangan we keclik ender karasana. Cika-cika nu tadi ngurilingan kuring rarobah wujud pika gilaeun. Saha maneh? Nanya sorana ngosom bau hangru teu bisa ngajawab. Bibir karawengku ku rasa reuas nu liwat saking. Hayang barontak ngalepaskeun tina tingkeran kasieun. Hanjakal awak teu bisa diobahkeun. Aya nu meungkeut. Wayahna maneh jadi kehakanan bangsa kami. Bohongan geus wani-wani ngadahar harta kami. Cenah tuluy calangap. Letahna lelelan huntuna sareukeut. Asa geus pres nancip kana awak. Kawas nu geus kitu kuduna. Ngadadak kuring bisa hudang deui bareng jeung kadengena salanu takbir. Najan hawar-hawar atra nombok tapi cukup jadi kekuatan. Astagfirullah. Sora jero dada ngajak eling. Gubrak. Aya nu ngagubrak. Mata kreuwas. Panon dibelelkeun, hayang awas kan nu ngagubrak tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raeng nu takbir. Prai, caang. Buru-buru kuring cengkat. Laju diuk. Rura teret kanu keur tarungkul ngagerendengkeun ayat-ayat suci. Alhamdulillah, si Enok sadar. Kapireng nu mareuda. Sora kabungah jeung kesedih awor ngahiji. Matakna langsa. Kuring ukur mencrong. Asa leuwih linglung. Teu ngarti aya naon. Can ge kumpul pangajian. Kiclik-kiclik anu datang hari wes-wes. Innalillahi, itu juragan awang ngadongna kahuruan. Cenah bari hareho-hareho. Cag baraya sakitu anu kapihatur cariyos pondok Seba. Tinangtos ku sadayana kauninga rehna si tokoh kuring anu teu damang teh beh ditu namah geuning diwadalkeun ku dununganana katinggal mah bager padahal nyumputkeun maksud nyaeta seja ngagentoskeun si tokoh kana harta bandana. Namun ku pitulung Allah anu Maha Agung syariatna kulawargi sareng warga anu teu endat ngadoakeun antukna dununganana anu cilaka. Sakitu panginten mugia janten pangbeberah kana manah sadayana. Hatur nuhun ndasri oge baraya kangmas sadayana. Kalayan dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.